Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, pamirsa hiji warta paratos dugi ka meja redaksi Miwan TV. Sejak kasanggakeun pidangan warta hiji konveksi anu ngadamelan werpak pemadam kebakaran. Edisi poe Sabtu kaping 17 Januari 2002 genep, simkuring pun Melani Saputri nu baris ngadugikeun warta salengkepna. Nah, rencang sadayana ayeuna abdi atos dugi di konveksina. Ayeuna abdi atos sareng ownerna konveksi werpak damkar. Sareng Bapak Ridwan Nur Hakim. Pinaon wae anu atos diproduksi dina konveksi ieu teh. Selama ini saya mengerjakan seperti alat-alat dan baju APD seperti werpak, jaket pemadam, dan berjualan sepatu safety dan juga helmnya. Bapak atau sabaraha lami ngadirikeun konveksi ieu teh? Selama ini saya mengerjakan produksi konveksi ini dari tahun 2017 hingga akhir 2026 ini, berarti udah 9 tahun. Oh iya. Bapak ngadirikan konveksi ieu teh sabaraha? Saya mendirikan konveksi ini dari awal 50 juta untuk beli mesin, untuk nyewa pegawai, untuk beli bahan-bahan dan untuk yang lainnya juga gitu lah. Oh iya. Prosesna wae anu digunakeun teh kangge ngadamel werpak damkar. Dengan proses dari pertama itu belanja, terus memotong, menjahit, terus memaking, terus langsung udah beres packing, langsung kita sudah itu langsung kita paketkan. Oh iya. Alami waktosna ngadamel werpak damkar ieu teh. Pembuatan proses fire jacket ini dalam satu hari satu, soalnya prosesnya ini lumayan agak ribet dan susah juga gitu. Oh iya. Konveksi Bapak atos berkolaborasi sareng petugas damkar atanapi bebas pemesanan. Kalau produk saya ini sudah masuk ke semua PT dan dinas-dinas pemadam dan CP seperti di Gelodok, seperti di dinas-dinas Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali juga sudah masuk. Dan kami juga sudah mempunyai sertifikat uji balai tekstil, laboratorium, hasil uji kain tahan api, anti bara, dan kami juga sudah mempunyai surat sertifikat perusahaan PT Indokarya Production Safety. Pak, dina waktu sebulan Bapak menghasilkan sabaraha? Per bulan saya menghasilkan gimana dapat orderannya gitu. Jadi kalau jumlahnya banyak, keuntungannya juga banyak. Tapi kalau keuntungannya itu kalau orderannya sedikit ya keuntungannya juga sedikit gitu. Bapak pamibade pesen tiasa dina online atau napi dina offline? Kalau saya itu pemesanan itu di online, soalnya saya berbayar pakai Google. Nah, jadi kalau pakai Google jadi jangkauan kita luas gitu. Oh, mohon. Atas pengawalan pertarusan anu ku abdi sareng rekan abdi disanggekeun ka Bapak. Ya. Sebelumnya terima kasih sudah kedatangan dari rekan-rekan dari sekolah SMA KP Baros sudah mengunjungi konveksi di PT Indokarya Production Safety ini. Saya ucapkan terima kasih. Sakitu anu dipitahatur Abi Sani, Abi Rahma, sareng rekan Abi Sadayana anu parantos nge-review konveksi ieu. Hatur nuhun perhatosanana, wilujeng tepang deui. Pamirsa, Miwan TV dinten ieu urang cekapkeun dugi ka dieu, aya saur ti 10 urang, didu kiwari ngencik nu bihari sejak ayeuna sampeureunt jaga. Mugia janten lenyepaneun kanggo urang sadayana. Ngawakilan nu ngokolakeun Miwan TV, simkuring Pun Melani Saputri sejak amit mungkur, amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.